Ya aing. Mahal cara nanganinnya. Bararing mungkin. Nah, dengan beginilah caranya gue mendapatkan ide cemerlang. Bukan beres si barbek, bukan duit. Pinjam duit. Jangan jangkau pos. Ada kapai. Nah, yang bebek sebar. Mana? Rekat si gasong woy. Kumaha gitu? Ya, gas, paling bere duit ya. 500. Naon eta? Duit komisi kamari ngejual mobil. Oh, anu mobil kundul teh ya. Payu. Payu. Alhamdulillah sakieu gitu dibere 500. Kudu nang 1 juta 500. Oh, berarti dibagi 2, gope wang. Alhamdulillah sakieu ge untung pos lah. Udah aing ka ditu rek cigasong heula euy. Baturan ieu. Oh, heuh. Ya ieu hatur nuhun ya. Hatur nuhun ya. Urang ka ditu heula, Bos. Heeh, yuk. Alhamdulillah. Ngapunten euy, alhamdulillah. Duit si barbek. Nah, usaha yang penting usaha. Benang si barbek baik, nanti baik. Bek. Kemana? Nyapa teh? Mana ya? Aing mau batur. Yo goblok, no eran ieu rek ka mana? Aing curiga euy. Pura kesana aja. Hampura-hampura rek ka mana deui teh pot? Rek ka mana? Iya, ada mereka kata. Bener ieu teh. Bener ieu teh rek nyapa bener. Aduh, pot apa ya? Atur aing mah. Goreng-goreng oge mana teh aduh setia aing teh menemani. Iya, aing cek aing tulungan baik. Tulungan naon? Ya, Nyapa bener aduh pot. Aing mah pot aing mau batu pot. Aing makanya panti dunungan di ditu dibere meureun pot. aya anak itu naik mana? Aing meureun. Bro. Nyameureun nu batur meureun. Ayan ke nama ayah dari baturan. Sabaraha kitu jeung ongkosna? 500. Pada kali itu teh mahal mana? Coba kena tadi nama duit aing udah. Aya itu aing teh duit ladang komisi tadi mobil aya nu mere itu gope tuh. Kabeh bae ka dieu kan aing mah. Aya aing eueuh aduh pot. Aing Dileuleun nya. Aing bener rek nyapa. Assalamualaikum. Kan ya teh. Untung geus hasil aing mulinan. Oh, kan ngaranna teh. Ngerjain si barbek aing nu cek laek ngaranna di baju. Wow.